Terima kasih ya kepada warga Pakadus yang telah mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi Pak nu dibangun teh cenah ulah jalan bae, tapi perhatikan atanapi bangun rumah wargana anu tidak layak huni. Nah, saleresna abdi selaku kepala dusun pangrumasan sareng sadaya pemerintahan oke kahoyong nama meureun sadaya dibangunnya ti mimiti jalan anu arawon nya hoyong sarae saterasna rumah wargana anu tidak layak huni hoyong sarae saterasna sadaya program nya ti mimiti BPJS kesehatan gratis anu memang memerjogikeun nya teras ekonomina bantosaneun nya saleresna mah hoyong sila kenging warga teh nya saterasna oge program-program anu sanesna kanggo masyarakat ya anu memang perlu dibantos. Nah, anu saterasna oge perlu diketahui bahwa tugas dan tupoksi kepala dusun salah satunya nyaeta menampung aspirasi masyarakat. Nah, abdi selaku kepala dusun insya Allah nya gaduh sadaya data masyarakat anu memang perlu dibantos nya ti mimiti rumah warga anu tidak layak huni saterasna masyarakat anu ekonomina sulit teras gaduh panyawat menaun nya sadayana hoyong diajengkeun kana BPJS kesehatan anu gratis saterasna oge program-program anu sanesna nya utamina bantosan kahoyong nama sadayana oge kenging nya tercover nya bahkan data jalan oge nya aya kitu tos di ajeng-ajengkeun namun panginten nya uih deui nya kumaha cek tiluhur nya hiji kumaha cek pemangku kebijakan duana kumaha milik urang sarerea. Nah, jadi urang ngadoa nya mudah-mudahan urang sadaya nya kenging milik sareng rezeki ti Allah Subhanahu wa taala sanaos sanes tina bantosan pemerintah oge nya anu saterasna terkait pembangunan jalan ieu insyaallah terrealisasi bulan Juni kamari parantos disurvei ku ti Dinas Lingkungan Hidup kangge pengerjaanna panginten engke ku Kabupaten PUPR saurna nya mudah-mudahan enggal dibangun supaya masyarakat nyaman berkendara. Well.